Non Kang? Ya, pokoknya teh Kang motor di ujung-ujung parem tuh, tos ka ditu teh ujung-ujung parem di ditu. Sok ada asupun tah kalian yang beneran. Motor teh halus itu rusak naon teh? Duh, Kak, pokok bos itu ujung-ujung parem motor teh. Cobi Kang ningalikeun kontak teh. Tuh udah hirup eta nama. Ah banyak bensin ieu mah. Ah pira aku, Bos. Kayak orang nenglah si Sota. Sota, sok atuh geroan. Sota, Iya bos, aya naon euy? nek mau ke pasien tah beneran. Anu mana, Bos? Anu ieu. Oh, siap. Gampang lu sih, Bos. Takor. Oke lah, acakan lah bosnya. Sugan jalan lah. Atuh teu jalan keneh wae motor teh kunaon atuh euy. Bos kumaha ieu? Mana yang ada nanyakan ke dewek tuh. Masa ketiga wae jadi bengkel teh. Tuh atunya kumaha bos atunya? Pusing balik buka deui. Oh sing atuh bosnya. Bara alek buku kok kawe teh. Kenaonnya? Iya euy, motor teh rek bener itu aduh. Naon atuh? Teuing naon dunungan ka Kang Madat bieu teh. Caca gunungan gitu mah tuh. Oh lah, Naon atuh? wayahna pang bener-bener bantuan lah. Bantuing. Sok lah. Kumaha tadi na itu motor? Kadang-kadang pae itu motor teh fokus Kadang pae. Wah, Oh. injektor na kotor gerak. Oh, jika nama itu Buka lah ayo. Ayo, ayo. Sok, ayo. Kiratain nama. Oh, Kotornya itu injektor nantinya. Sok cobaan lah gerak hirup gerak nama. Wah, cengat-cengat. Sagoy deui teh jalan keneh wae mah ieu ah. Dulu kuat jalannya. Bener jalan. Halus kan? Jadi kurang mana? Hah? Urang dia salah mutung si Sota. Rada aya tan sing Iya, pengertian. gitu. So halus keneh urang, Bah. Ah, mana mah naon tu balik tadi ge. Aduh. Balik kumaha? Masuk digawe di ke. Digawe. Oh, Siap. Dirameun na. yang mengganti si Sota. Ayo kumaha, Wah, Bah? yang si Sota tuh. Oh, si Sota anjing. Kecat tuh dewek. Aduh. Kembali di gawe na. Heh, itu mah diajaran teh. Geus ah kitu nek balik we ah. Itu mau digaji poe. Gunung atuh. Duh, kumaha bos motor geus beres? Cobaan beres deh. Oh, ieu saha ieu? Pokoknya anyar. Oh, pokoknya anyar. Urang hidup mah. Oh, siapa tuh? Cobaan kurang ya? Cobaan 6. Oh. Bos, itu motor dibawa ke Dubai. Geus dibayarin can? Alah asa kaingetan euy duitna teh ku si Sota dibawa. Jangan ulah ka ditu. Bos, udah si Sota tepuguh imah na aing malah. Mimiti digawe geus dijong di bae kumaha lah. Malah diikhlaskeun malah udah. Mana mayananya lagi so. Oh, Balik gajinya. Oh, Oh, nah balik ke itu cik. oh lah. Jadah digawe geus jong di bae. Kan jadah. Sekian dan terima kasih bersama saya Bahan Debleng. Dan saya Cep Ubrus. Dan saya Jang Bontot. Dan saya Ampus. Dan saya Apih Juned. Dan saya Mang Sota. Semoga kalian terhibur.